Dina beteng hiji istri anu teger tur hebat kuring dipedalkeun. Tina saurang pamegat kuring dipikawur. Aranjeunna lah anu mimiti kuring lahir anu dipikawawuh ku kuring nyata indung jeung bapa kuring. Dimimiti gubrag ka alam dunia anu masihan urang kanyaan, anu sok merehaneut dina nalika kuring katiisan, anu sok mere perhatian dina nalika kuring keur ceurik, jeung sok ngaganti kana calana kuring dina nalika kuring ngompol dina waktu keur orok. Aranjeunna oge anu ngajadikeun kuring sapertos model ayeuna. Di kuring masih keneh lehoan dugi ka ayeuna kuring dewasa. Nalika kuring ayeuna geus dewasa, kuring karak sadar kuring teh can bisa ngebagjakeun indung jeung bapa. Loba pisan tina waktu anu disia-siakeun ku kuring, loba pisan caritaan anu kaluar tina sungut kuring anu mentak nyieun raheut kana hati indung jeung bapa kuring. Jeung geus loba pisan pangorbanan nya duit nya harta kitu keneh banda jeung tanaga anu dibikeun ka kuring ngan ukur supaya hate kuring bagja jeung bunga. Umi bapa ngan ukur ucapan hampura 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 anu bisa diucapkeun ku kuring. Umi bapa nuhun karena segala perjuangan jeung pengorbanan keur kuring. Kuring ngan bisa munajat ngadoa ka Gusti Allah Ta'ala, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diparanjangkeun umur taatna, diparanjangkeun umur ibadahna. Dugi ka kuring bener-bener bisa ngabagjakeun umi jeung bapa. Dugi ka kuring bener-bener jadi jelema anu bisa diharapkeun, nyata ngajadi manusia anu manfaat keur batur jeung baraya, tur ngajadi budak anu bakti ka Gustina jeung mika cinta ka Rasulna salawasna. Amin amin ya rabbal alamin.